Ai rahmat Allah teh naon? Kanya itu sih. Ari kanya Allah sapertos kumaha? Hiji kanya rahmat Allah teh saur Kangjeng Rasul. Allah teh masihan rahmat Allah di alam dunia teh masih rahmat teh 100. Hiji dipasikeun di alam dunia nu 89 ke di akhirat. Gitu teh. Gitu diperbutkeun ku sadayana rahmat Allah teh. Nu mana seueur rahmat Allah teh di antawisna. Rahmat Allah teh fadl ti Gusti Allah. Naon fadl teh? Kurnia. Kalangkungan ti Gusti Allah. Setiap urang ayeuna nu hadir di dieu teh aya kalangkunganna. Likulli syai'in maziyah. Setiap jalmi teh aya kalangkunganana. Ieu mah rajin ka pangaosanana tapi bodoh. Ieu mah getol usahana tapi ngarang ngaji, gitu ya. Ieu mah pinter tapi kuatan. Ieu mah getol pasirna tapi terang. Nah, aya kan ieu mah teh jalmi teh awon katinggalna mah tapi non otakna encer. Rupi-rupi. Likulli syai'in maziyah. Setiap jalmi aya kalangkunganana. Jadi ulang anggap enteng ka hiji jalmi, bagi urang teu acan terang mana fadl Allah nu dipasikeun ka urang kali urang. Eta jalmi. Ibu gaduh urang kali di sakola ranking ka hiji di pengker. Ambek kata napi bunga. Ulah wa ka ambek. Ieu fadl ti Gusti Allah. Nu ditinggal teh lamun jalmi pinter nu ditinggalna Allah. Itu teh mata disebat teh hiji sifatna hiji afal hiji sapadam Allah teh Allah teh wahidun wujud Allah hiji dina datna hiji sifatna hiji afalna teh tinggal sagala ge jalmi nu ngahijikeun datna Allah hiji sifatna Allah afalna Allah pasti ninggal sagala rupi teh hiji bae Allah nu kagunganana. Setiap jalmi aya nu kagunganana. Aya kalangkunganana mun eta jalmi kalangkunganana dina kapinteran. Ieu jalmi urang kali hafal Quran. Nu ditinggal jalmina Allahna. Eta di dinya datna teh. Tinggal teh Allahna. Gusti ieu jalmi dikersahkeun ku salira pinter nembe ge 5 tahun tos hafal Quran. Nu ditinggalin jalmina. Tapi Allah nu masih kapinteranana. Eta teh hadinya ngan urang mah sok ninggal ka jalmina. Ayeuna kumaha sok ngabanding-bandingkeun jeung budak urang. Jang tinggal itu batur mah 5 tahun hafal Quran ari maneh juz ama oge pulak-balik we tabarok teh nya. Amai tason balik-balik teh teu tamat-tamat ari anak batur ulah kitu. Nu ditinggal teh Allah na pinter. Likulli syai'in. Lamun dia jalan pinter otakna cantang tuh dina nu sanesna. Jami teu pinter dina otakna tapi bisa olahragana. Pan kalangkungan eta oge. Ka urang sadaya. Nah, janten likulli syai'in maziyah. Terus